Jangan lupa like, komen, dan subscribe di sini. Donat. Aduh, ya negara, ya wae. FYP Twitter, FYP YouTube, FYP TikTok. Iya, non anime merah putih One for All. Beri biayana beak genep koma sabaraha ya, hampir 7 miliar. Tapi siga teh resolusi teh lamun nepo dina YouTube mah siga anu 144 bakatku mah burem. Aduh, aya wae aya bari ieu karakterna keur lari siga game PS2 deui. Ari prosudarna mah halus ieu Toto Sugribo, sutradarana ieu Endiarto jeung Pabintang. Produksi na meureun ieu mah euy Krisindo nu mantap gacrut nama. Aduh, nempotina posterna ge da ieu teh bedan atuh aing mah bari nyangharepna kabeh ka kanan sigan ek nyebrang jalan. Curiga ieu mah anu ngieuna anak produser euy, bari ngieuna di lek ieu non dina komputer warnet anu mayar setengah jaman. Pengen bedah pisan ieu. Parah. Genep M dihabiskan cuma untuk membuat anime seperti ieu. Aduh, aing geus we pake melak jagong, maheureun genep hektareun. Macaan berita pelacangar kana hulu aing. Mending keneh nempo nu ngechat pose sugan geus jadi. Pada cicing we di dieu. Supkeun teh bieu ampihan. Tuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Aing motor naon euy? Cenama eta teh euy. Arek aya film lokal nu alus naon ngaran teh Merah Putih One for All. Tapi nah pas di sosial media asa burik di gudang desa aya AK-47. Lucu na aya bari leungeunna aya nu krempeng, aya nu pake asteroid. Cenama biayana teh 6,7 miliar. Cing eta jeung naon geura ngan ngahasilkeun film nu kitu. Aduh. Saya film anak bangsa 2 ya nu anyar yuk. Film Merah Putih. Aduh, plot nama oke ieu teh. Tapi grafisna teh beuki nonton, beuki sirik ka uang negara. Aing mah curiga ya duit produksi nama leuwih loba dipake liburan deh ku tim produksi daripada jangan CGI ge. Ieu notif film naon ieu One for All. Kita asa geus pernah nempo euy ieu teh. Da urang mah teh teu nyalahkeun kru filmna euy, tapi da produserna nu ngabogaan 6,7 miliar efekna eleh ku film ajab sinetron Indosiar. Bari ieu teh efekna teh sesuai jeung na video euy. Menyanu dikurung manuk tapi sorona monyet. Ada burung cantik tapi dikurung. Bener-bener editorna ieu mah editor warnet. Anjay, breng sok aing request lagu breng. Sok. Cair mundur. Lah maknya. Sok, ieu we tuh. Daun bolet. Bulet eueuh. Sok atuh sia nu nyaho aing nuturkeun lah. Ih, paling gitu nyaho. Sia mah. Ba aing mah gitar tukangna tuh. Aing nuturkeun. Berarti saya bisa nyanyi. Dibalik atuh gitar. Aing mah gitar tukangna. Aing naonna tuh. Siapa nyanyi, Pan? Indonesia
Lah punya teh asup aing mah. Dah si Joni. Kenapa dia jadi nyuruh motor? Rusuh. Aing mah euy. Ceuing jalan tuh ujug-ujug pae teh. Gak standar kena ratu cicing lah dari Tinggal dia. diuk. Kemana tuh? Kan rusuh motor susurung. Biasanya gesok motor menyurung mana kan Jon? Lah, tinggal ya istirahat aing capek. Gini. Lihat tuh yo. Lega ladinya. Ih, jangan tuh. Indonesia. Dijajah. Roy. Mari teh tengah jakan aing mah. Ih, nasi ka mana wae lai? Aing ke karaka dia boleh tuh. Aing pae. Berarti lah. Aing itu gitar kepala ski euy. Bener kena tuh. Yo, marane nempo teu eta anu FYP viral. Anu sutradara anu nyeun naon teh? Kartun teh anu menghabiskan 6,8 miliar gitu, hampir 7 miliar pokoknya mah. Bener mang itu teh euy. Nah, sosial media nih seliweran. 6,7 geura. Eta lamun dipake KB-nya ku kru anu ngajieuna pasti alus ngeleuwihi Demon Slayer kan. Tapi biasa nih ari di Konoha mah ka ditu ka dieu geus beak gitu. Karena ge iya atuh Jon Konoha. Naon teh anggaran unggul gede ai produksi betan geura. Siga nama teh lolobana biayana teh dipake Pindah heula ya teh nih. Ente latana teh meureun teh meunang download meureun 5 MB. Ko skrip ML we nih gitu meureun. Ente sesa budget tina korupsi teh meureun pake meuli gorengan teh. Selalu teh nguruskeun nu karar itu. Ngeri euy, Konoha mah. Nyanyi we teh nama. Hah? Heueuh pan erekan ieu can asup ning kuncina. Sukeun tuh. Ari ieu mah ning naon? Ai pemerintah mah pan dikritik teh embung heuh. Ku eta teh ku warga teh. Tapi warga ayeuna dikritik habis-habisan ku pemerintah geura sok. Aing mah karena film Indonesia mah gak habis pikir cah aing geura film Jumbo geus aluskeun Indonesia teh. Kono mah wah Alfi Rap eta teh animator Indonesia heuh. Geura ayeuna film anu anyar teh Merah Putih One for All. Ing lobana nu ngahujat yang film eta atuh da produksi gede heuh. Tapi ari kualitasna nurunkeun kualitas anu sebelumnya filmnya kayak Jumbo geura. Aing ngirakeun eta mah euy aduh. Yo, Jon, mang yo. Daripada nempo video di ieu teh film Indonesia mah nu buri ko. Mingguan nempo film Jepang tak mah kualitasna HD. Lah tuh bre eta mah pasti ari kualitas luar negeri mah jeba bangsa Jap nih. Eta mah 1000 sekian pasti bagus eta mah. Ning aya anu orang Indonesia asana teh anu gagal jadi PNS seberapa kali teh. Ayeuna jadi bintang porno eta. Gara-gara di Indonesia eta teu bisa jadi PNS. Mending kena ka luar negeri eta. Jadi bintang porno. Kumaha ieu teh kakek ngabas. Orang Jepang itu film-film Jepang. Aduh, itu kumaha ieu. nyawa Jon jadi ngebahas nu gitu aing mah aneh. Yo kamari ge din aing nala dina FYP aya nu nyieun mural nih di jalan. Mural bendera One Piece langsung ditegur eta mah. Kaisukan teh tuluy diganti ku mural ieu tikus berdasi. Mangguluang rakyat. Ini badak makal ka ngabahas iki jero euy. Aduh, aing poruk kumaha itu. Aku juga sebenarnya suka sama kamu, tapi bohong. Thank you.